Aduh. Ulah papanasan wae, rek mana? Kan bae Pak di papanasan wae ge mah hideung. Bosan disebut genteng wae. Ah, sia euy. Ieu mah saat caina ge kudu dianceruban. Aing niat mah geus mawa useup ya. Tapi belah ngabuburit, hitung-hitung ngabuburit. Si Amir kemana nya? Biasanya sok yang mana kemana ina eueuh? Pada kamari tau digebugan, kundung cetak. Si Amir biasanya mah suki-suki osok nyamper ka urang, aya mah tara heran urang ge euy. Buah-buah kamari kurang disebut tuyulnya euy. Pugu urang kadinya mikirna. Karunya tuh dat ngagebugana tuh udah beneran eta mah. Tarari ku sampe deui bari rukit tuh. Aduh, khawatir nya. Ganti tuyul teh lain si Amir baru mah kurang tadi gebugan, mani ge sarua gebugan tuh si Ayung gebugan, komo si Ayung mah gebugan ge tarik. Bisa tuh mah orang kasih Amir we, orang ulin sebari samper si Amirna. Ayo tuh orang bari main boboiboyan. Boy-boyan eta tiba heula maneh. Poho wae urang euy. Geus ieu. Ayo tuh. Tuna heula urang mah kalah cacing. Biasana cacing masuk kayak dina handapkeun tangkal cau sih. Kan duka ya. Wah, ya. Wah, lumayan nih. Dah, ya wadahna. Jadi emang ngalewat, wah iya tinggalnya. Ini lobanya dia tangkal cau mah duh. Geus lah sakieu lah. Geureuy ye, ge ngalade. Dia ngeunaheun ya cocok ya. Aduh. Apaan anjing pajelit ha. Aduh dicacingan heula segar kieu. Tos lah loba-loba potong aduh. Dulunya dipotong salah. Siap ngalungkeun ieu. Sok lauk sarantoknya. Wah, benang anjir, benang Wah, jair seger kieu. Sia dibeulem wae. Ya, cicingnya dina sayur heula ye. Cicing. Ih, keur dicuban Cicing. Aduh, mules Namanya mah mules bulan puasa teh. Tanya men maneh. Lain tadi sahurna mama urang masakanana masakan Padang ini lalada. Tuh. Alah. Aslina ge mama urang masakna lalada. Aduh. Mah tuh yang modal euy di mana enak modal euy. Asa mah percaya orang mah. Namun sanyana mules jam 8 jam 9 kakarapan sahur jam 3:30 sahur jam 8 jam 9 geus mules. Iya geus jam 2:30. Emang bener nyanyemennya. Atuh nyemen urang mah. Entah urang mah rek nyangat baciringan geus teu kuat ieu mules Aji atuh buat. Dagana di dieu maneh. Kula ka mana-mana. Alah, aing mah cacing nah hiji deui Ieu mah kudu ngaladei cacing urang. Belah hiji deui kagok lah. Siapkeun.
sia. Sok lah hiji deui. Sok, sarangut, lauk. Wah. Alah, kadinya geuning salah mah. Aduh. Astagfirullah. Sok, sangut, lauk. Dah, sia, keun bae lah. Sina disanggut ku lauk, urang mah kalah cacing deui lah. Aduh, bocah ieu kumaha tuh? Ngepet wae tah. Betah. Nggak ieu lah. Tuh Ciki. Alah. Nah, di dia. Lah, aing mah sina disanggut deui wae euy. Wah, saha eta? Pantesan aing ngusep teu meunang wae. Anjing, si Ayung di wae anjing. Kenaon si eta ngusip di dieu? Heuh? Dimasalaheun di wae tuh ayeuna. Aing kudu kabur ieu mah euy. Hoi, saha eta maneh? Naonan eta? Aduh, si Ayung ka dieu. Anjing aing cenah oge ya semua. Woi, si Ojik, palingan aing ngusep teu meunang wae sia mah diganggu ku modal goblok. Tong kabur si Ojik, ku aing diudag sia. Ya si Ayung meuy ka. Wah. Hah. Aing mah ngusep aing bisa nu maling ke. Lah poho cenah urang. Aduh, lauk aing poho deui. Ah, balik teh lah. Lila geuningan nu nungguan bodol teh. Ka mana heula? Balik ah. Tuhan urang ah. Naon mana lompatan kitu gerowokan? Guys, cuman orang udah si Ayung. Naon bet ka urang eta mah urusan mana duka ah urang balik. Teu sia tunggu atuh heh. Ku aing wah usep, hah? Ha, sia. Sok sia, ka mana? Ah, ya. Ya, benang lebok sia. Ya. Benang sia. Oh. Goblok si anjing. Nyebahin barat goblok. Hei, ayo lepaskeun si baju anyar ieu nang meuli di Paris ya teh lepaskeun goblok euy. Lepaskeun si Ayung sia lepaskeun Ayung sia lepaskeun deh. Mulai Paris ya, dia. Iya, sia. Ya, poho aing. Sia bau kelek si Ayung lepaskeun goblok lepaskeun atuh sia teh. Lepaskeun. Oh, siap boy. Anye, gua aing sia. Teh kamari abi can kenalan euy. Naona? Kamari teh tak can kenalan teh. Mohon emang tacan kenalan, emang bade kumaha? Kenalan tuh teh namina saha? Nami abi Sinta. Hoi, Ojik. Anjing si Ayung mah. Makan wae sia ngabur wae. Anjing si Ayung mah. Kurang tipu wae kurang euy. Saha itu? Itu mah nenggelan si Amir kamari. Ah, bodo amat. Sia kamu tuhnya jadi senal aing coplok. Naon Ieu apa teh nu bieu? Nah,
awewe Saha? nanyakeun maneh Lah, lu bener. ngajakan bukber Ih, erek mah lu bener asli. asli ya aing mah Orang dikital. ayo gerak Yuk, tuh ih sana lain coplok. malah Geus mah di tukang urang malah kecil. susah gancar Kelak karena kenalkeun heula anjing sana lain coplok. Naon ah? Deh, ente orang bukber we yuk. Bukber di mana gitu ah? Ayo atuh, Uyos aya di tempat biasa orang nongkrongnya. Tenang ditraktir ke orang mah. aing diajak ditraktir deh mantap Cing semua ulah ilu-ilu. Kemahanya? Tapi itu ti dia. eta teh caket teh dipayun di dinya Cing semua ulah ilu-ilu aing mah. ma urang we aku Ih, kenapa sih itu mengajakan ke orang? itu sakacung mana-mana Ayo teh, paling itu pilih badan ningali heula. Kemahanya? Nasak atuh, payun. Mana diharap, diharap. mana dihareup Ayo aing di tukang buat diharap, diharap. Goblok. Diharap. Sok, payun. Kamu nggak suka? Teh we sok. gancang bacet dah Tuh teh, sauna. Oh, ada eta saungna enak pun juga nanya. Oh nya tuh sok mangga ke teh payun. Iya, Ya. yang jago.